Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi ngaos kana ieu kita Qurratul Uyun kalawan nyembah jenengan Allah. Ar-Rahmani sifatna Allah anu Maha Rahman. Anu maparinan pirang-pirang nikmat agung di dunia jeung di akhirat pikeun jalma mukmin jeung jalma kafir. Ar-Rahimi sifatna Allah anu Maha Rahim anu maparinan nikmat alim di akhirat wungkul pikeun jalma mukmin wungkul. Al-kalam banyak bagian kita. Al-kalamu ari ieu cariosan. Al-kalamu ari ieu cariosan alal basmalati. Alal basmalati kana ngabahas kana lafaz bismillah. Eta syahirun anu masyhur anu tenar terkenal. Muntasyirun tur anu sumebar. Muntasyirun anu sumebar jidan. Muntasyirun anu sumebar jidan kalawan sanyana. Fala tutil maka henteu manjangkeun kaula. Pala tutilu maka temanjangkeun kaula bihi kana itu kalam. Li'annal ghalibi li'annal ghalibi karena saestuna eta tetep kaumumanana. Naon al-punun li'anna li ghalibil pununi li'anna li ghalibil pununi karena saestuna eta tetep pikeun pirang-pirang pan teh judul al-alamiyati al-ilmiyati anu bangsa ilmu bangsa pangarti. Al-ilmiyati anu bangsa ilmu ta'alluqan ta'alluqan ari cumantelna itu ilmu biha kana itu ngabahas lapan bismillahirrahmanirrahim. Walidalika jeung karna walidalika jeung walidalika jeung kusabab itu aprodaha
mencilkeun kana itu lapan bismillahirrahmanirrahim atawa kana ngabahasna itu bismillahirrahmanirrahim saha anasu pirang-pirang manusia pirang-pirang jami bitasnipi kalawan ngarangan kalawan karangan bitasnipi kalawan ngarangan karangan wal tasir jeung misti ngaringkes kaula ala dzikri hadisin kana nyarios keunana hadis Kanjeng Nabi musalsalin anu diruntuykeun waridin andatang ieu hadis Pipadliha kana kautamaanana itu lapat Pipadliha kana mertelakeun kautamaanana itu bismillahirrahmanirrahim tabarukan karena arah-arah ngalap barokah tabarukan karena arah-arah ngalap barokah biha kana itu lapan bismillahirrahmanirrahim awalna bismillah dibahas Panakulu maka ngucap kaula nakola geus mindahkeun sa sahibu miftahil falahi anu ngabogaan kitab Miftahul Falah hartosna Miftahul Falah teh pembuka pirang-pirang kasayang anil putuhati tina kitab al-putuhat al-makiyati anu bangsa makiyah hadisan kana hiji hadis musalsalan anu diruntuykeun biqauli kullin min riwayatin min ruwati biqaulin kalawan ucapan kullin kana kullin bikauli kulin kalawan ucapan saban-saban min ruwayatihi tina anu ngariwayat keunana ieu hadis so bari ngopi bari ngarokok santai billahil azimi billahi kalawan zat Allah al-azimi anu maha agung laqad haddasa nyata nyarios
ni kakaula saha pulanun teh hiji pulan hiji jalma saha pulanun hiji pulan atawa hiji jalma ila Anas bin Maliki ka Anas bin Malik radhiyallahu anhu radhiya muga nikarido saha Allah anhu ka itu Anas bin Malik wa qala jeung nyarios itu Anas bin Malik billahi kalawan nyebat jenengan Allah al-adimi anu maha agung laqad hadasa nyata nyarios ni kakaula saha Abu Bakar as-Siddiqi tegesna anu bener Abu Bakar as-Siddiq wa qala jeung nyarios itu Abu Bakar as-Siddiq billahi kalawan nyebat jenengan Allah al-adimi anu maha agung laqad hadasa nyata nyarios ni kakaula saha Muhammadul Mustafa kanjeng Nabi Muhammad al Mustafa sallallahu alaihi wasallam saha Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad al Mustafa tegesna anu diselir sallallahu alaihi wasallam wa qala jeung ngadawuh nyarios kanjeng Nabi billahi kalawan nyebat jenengan Allah al-azimi anu maha agung laqad hadasa nyata nyarioskeun ni kakaula atawa laqad hadasa nyata nyarios ni kakaula saha Jibrilu malaikat Jibril ieu disebutna hadis musalsal. Hadis musalsal teh hadis anu ngaruntuy. Itu nya jelas runtuyanana. Ieu dicarioskeun kenging mindahkeun dina kitab Miftahul Falah. Dina kitab Miftahul Falah anil Futuhatil Makkiyah. Dina kitab Al-Futuhat anu bangsa Mekah atawa Al-Makkiyah anu bangsa Makkiyah. Hadisan musalsalan tegesna hadis musalsal. Jadi hadis musalsal teh ngaruntuy. Ya. Ngaruntuy nepi gitu tah ka Kanjeng Nabi engke ti anu ka anu ti anu ka anu ka anu rundayan eta musalsal ya awalna billahil adzim laqad hadasani fulan nyarioskeun hiji fulan atawa hiji jalma nyaeta tegasna mah Imam Anas bin Malik. Imam Anas bin Malik nyaeta nampi ti Abu Bakar as-Siddiq. Saya Abu Bakar as-Siddiq langsung ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pabeja-beja pawartos-wartos Kanjeng Nabi nyaeta langsung dicariosan atawa diwurukan ku malak Jibril. Nah, hadasa nyarios ni kakaula saha Jibrilu malaikat Jibril. Malaikat Jibril teh dina kitab Riyadul Badi'ah mah eta teh gegeden pirang-pirang malaikat. Komandana malaikat Jibril teh. Wa qala jeung nyarios itu malak Jibril billahi kalawan nyebat jenengan Allah al-azimi anu maha agung laqad hadasa nyata nyarios ni kakaula saha Israfil malaikat Israfil.
Hadasanya rios keuni ka kaula saha Israfil malak Israfil bi'izzati kalawan kamuliaan kaula bi'izzati kalawan kamuliaan kaula wajudi jeung kalawan ayana kaula wa karomi jeung kalawan wa karomi jeung kamuliaan kaula man sahajalma qara'a anu maca ieu siman bismillahirrahmanirrahim kana lapan bismillahirrahmanirrahim muttasilatan barina nepungkeun atawa barina nyambungkeun mangga mutasilatan barina nyambungkeun bi Fatihatil kitabi kalawan surah Fatihah atawa pembukana kitab Al-Qur'an tegasna nama surah Al-Fatihah marotan kalawan sabalik wahidatan anu sahiji ishadu ya malaikat Jibril nampi ti malak Israfil saur malak Israfil bi'izzati wajudi wa karomi kalawan kamuliaan kaula wajudi jeung bageuranana kaula punten nya wa karomi jeung kamuliaan kaula saur malak Israfil man qara'a bismillahirrahmanirrahim muttasilatan bi Fatihatil kitabi marrotan wahidatan saha jalma anu maca kana lapan bismillahirrahmanirrahim kalawan disambungkeun atawa dituluykeun kana surah Fatihah di bismillahirrahmanirrahim tuluy lanjutkeun atawa diteruskeun kana surah Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin ilaih nepikeun ka waladhdallin tong seueur-seueur saur malaikat Israfil marotan wahidatan sawangsulan we ishadu maka kudu nyaksian aranjeun kabeh ishadu maka kudu nyaksian aranjeun kabeh alaya ka kaula saur Allah ishadu kudu nyaksian aranjeun kabeh alaya ka kaula ini saestuna ari kaula nu agung saur Allah ya qad ghafartu nyata geus ngahampura kaula nu agung lahu ka itu si jalma wa qabiltu jeung narima kaula minhu ti itu si jalma al hasanati kana pirang-pirang kaalusan nana saur Allah sajalma anu maca sabalikan kana surah kana lapan bismillahirrahmanirrahim tuluy dilajengkeun kana surah Fatihah sakali we ulah loba-loba sabaren we maka saur Allah ishadu alayya inni qad ghafartulah wa qabiltu minhul hasanati aranjeun kabeh saur Allah kudu nyaksian saestuna kaula geus ngahampura kana dosa-dosana eta si jalma jeung kaula geus narima kana pirang-pirang kahadeanana eta si jalma rahmat udah hese nya
ngaluangkeun waktu teh kanggo zikir teh kecuali dina salat. Makana minimal lah dina salat fardu mah urang teh pasti meureun maca kana surah Fatihah Bismillahirrahmanirrahim tuluy dilajeng kana surah Fatihah. Minimal da eta mah mangrupikeun rukun dina salat. Maka kitu pahalana Allah ngahampura kana dosa-dosana eta si jalma jeung Allah nampi kana pirang-pirang kaalusan nana eta si jalma. Wa tajawaztu jeung ngahampura kaula anu ti itu si jalma asayiati kana pirang-pirang kasalahanana itu si jalma dihampura ku Allah ta kasalahanana dosana. Wala ahrik wala ahriku jeung moal ngaduruk kaula lisanahu kana lisana itu si jalma. Wala ahriku jeung moal ngaduruk kaula lisanahu kana lisana itu si jalma pinari tina seuneu neraka. Lisana moal diuruk ku Allah. Wa ujiru jeung nyalametkeun kaula ka itu si jalma min adabil qabri tina pirang-pirang siksaan kubur wa adabin nari jeung pirang-pirang siksaanana neraka wa adabil kiamati jeung pirang-pirang siksaanana kiamat. Ya kautamaan maca Bismillahirrahmanirrahim. Itu aya sapalina katerangan sajalma anu hayang dihasilkeun pamaksadanana. Naon wae pamaksadanana? Anu can payu hayang payu, anu jomblo hayang boga kabogo hayang boga kabogo, nu hayang kawin tapi can boga lawan kawinna, hayang usaha can wae dikersakeun usahana. Maka dawamkeun sabada salat sunat hajat, dawamkeun surah Al-Fatihah jumlahna 313. Nah, lumayan ya 313 teh nu 100 niatan ya, niatan maca Fatihah abdi sejak ngagungkeun ka Kanjeng Nabi 100 tah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin nepi ka geus. Nah, tuluy 100 deui maca surah Fatihahna hadiahkeun khususkeun anu 100 deui keur ka indung jeung bapa. Geus 100 tah tadi sejak ngagungkeun ngamuliakeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 100 deui nyaeta hadiahkeun eta surah Fatihah keur ka indung jeung bapa.
100 tah berapa 200 ya. Nu 100 deui nu 100 deui eta hadiah ke khusus ke diri urang ke awak urang. Mun bisa mah dipigawena peuting jam 12 hadieu pigawena sok jajangan ya wirid Fatihah khususkeun anu 100 ke awak urang. Tah anu 13 deui eta dikhususkeun kangge guru-guru urang. Nah nu 13 deui na khususkeun kangge guru-guru urang nu parantos teu aya. Kitu nya salah sawiosna saha Syekh Nawawi Al-Bantani Tanah Haram. Kitu nya teras Tu Bagus Ahmad Bakri bintu Bagus Seda ama Sempur. Kitu nu 13 deui na hadrokeun ta kunaon dina wirid dina surah Fatihah dina wiridna urang kedah kenging 313 ta eta teh ceuk sapalingna katerangan mah bubukuan awak urang. Awak urang teh ieu bubukuan jumlahna aya 313 ugel bubukuan teh. Dina leungeun geus sabaraha hiji leungeun ge sok kitu. Dina leungeun katubu we geus sabaraha hiji, dina cingil geus sabaraha hiji sok bukuna. 1 2 3 tuluy kana ieu 3 tuluy ka dieu 3 ka dieu 3 ka dieu sabaraha hiji tah? Sarua 2 hiji 2. Tuh. Ya, encan dina leungeun ka dieu tah ugel teras ka dieu kenca jeung katuhu sakabeh sirah jeung sakabeh tulang-tulang nu aya dina dada jeung dina tonggo jumlahna teh 313. Jadi teu kudu datang ka mana-mana rek ngamandian awak mah datang ka anu rek mandian awak urang teu kudu sorangan. Tah sanggeusna meunang 313 kali kakarek urang mandi salila mandi urang maca sholawat tah anu awakna sebul anu hese payung tah eta. Sok cobaan. Bari maca sholawat mandi Bismillahirrahmanirrahim. Gusti niat abdi ngabersihan awak abdi tina pirang-pirang dosa tina pirang-pirang rereget awak abdi anu ngahesekeun kana payu anu ngahesekeun kana usaha anu ngahesekeun kana jodoh jeung sajabana sok mandi ku sorangan sakali bangunan sholawat sakali jebur Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 2 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sok cobaan jajan ya jalan agak insyaallah ya asal yakin urang niat urang sejak istilahna ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah ku ngalangkungan dzikir ngaoskeun surah Bismillahirrahmanirrahim sareng surah Fatihah 313 kali sok mangga dina awak urang teh saeureureuget akitu nu hese payu anu usaha na hese aya usaha tapi hese can dikersakeun ku Allah itu sok cobian da solokan oge tingali solokan oge sanajan nya digirangna cairna gede tapi kunaon ieu eta cair teu nepi ka dieu berarti aya naon aya hahala aya sampah atawa aya taneuh anu nyumbat kana eta solokan berarti kudu dikumahakeun kudu dipikeun kudu dibenahan solokanana sangkan eta cai ngalir atawa nepi ka tempat urang adina awak urang itu rereget utamana mah dosa dina pirang-pirang dosa anu dipigawe ku urang eta bisa ngahalang hiji ngahalang kana rezeki ngahalang kana babarina usaha ngahalang kana babarina jodoh eta pagawean dosa
makana mun bisa mah sameme salat hajat salat sunat tobat heula 2 rakaat tuluy salat hajat tuluy tadi we surah Fatihah 313 kali tuluy mandi penting mantak sehat sebenarnya mah sabab caina keur kaayaan hirup nya kunaon sepuh-sepuh baheula nya para ulama baheula kolot-kolot baheula tingali awakna umur 60 tahun kali awakna masih jag-jag waringkas sehat gitu barang baheula mah udah sok arawet wae motor ge ngan peda bodi hungkul tos teu layak dengan mesin mah jalan gres teh jadi bodi hungkul anu geus katinggalan zaman tapi mesin mah wani ngadu jeung kuatan ayeuna sok motor-motor baheula tah begitu pun sepuh-sepuh ayeuna anu masih keneh jumeneng anu masih keneh hirup tingali fisikna nya luar biasa naon sababna kabiasaan sepuh-sepuh kapukur dugikeun ka ayeuna urang mah eleh kolot baheula mah samemeh adan subuh teh jam 3:30 4 geus ngeplek di dapur geus hudang geus mandi geus tahajud geus ngahurungkeun seuneu geus moekeun baju geus nyeuseuf baju tempo datang subuh teh geus lalu dina sok tingali kolot baheula ari urang mah udah geus meletek panun pe ka karek mandi alusna mah mandi teh samemeh adan subuh mandi teh sehat cai teh alus eta sabenerna najan tiris eta cai najan naon istilahna tiis eta cai tapi mantak waras mantak waringkas kan awak kana jag-jag kan awak sok tingali bandungan kolot baheula urang mah udah jam 5 karek mandi kadang-kadang meletek panon poe jam 8 geus ka mana batur mah geus ka mana macul teh mah 9 barangkal ieu mah karek udang karek antel jeung cai nya rek di mana seger nya rek di mana halang tengah halang awak urang mun bisa mah samemeh subuh mandi samemeh datang adan subuh teh urang geus kaayaan geus mandi geus sehat geus geunaheun awak sok jajalan da geunaheun emang na tiris tapi seger kan awak coba mandi geus peurang tuh halus lah sebenarnya mandi tengah beuting ka dieu teh kitu nya tengah beuting halus nama ti jam 12 ka dieu tah cai nu halus kan gitu menurut kesehatan lamun datangna waktu maghrib tak goreng tangis adang maghrib ka dieu mah cai teh mantak naon dipun rematik cenah kitu nya mantak nyeri kan awak teh lamun mandi geus maghrib ka dieu mah tapi lamun jam 12 ka dieu mandina awak mantak sehat kan awak sae kan awak sae sifat nak dawamkeun sabulan sakali memang diunggal peuting niat dina hate sejak dikir ka Allah sareng dina nalika urang mandi sejak ngabersihan awak urang tina pirang-pirang daraget anu ngahalang kana sagala permaksadan dina awak urang mandian Masjid sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad begitu sekali 2 kali sholawat 3 kali tapi katuntas sholawat di akhir ada di atas wayal kok jeung bakal nepungkeun wayal kok jeung bakal nepungkeun wayal kok jeung bakal wayal khoni jeung bakal nepungkeun kaula nu agung qoblal anbiya samemeh pirang-pirang nabi wal auliya jeung pirang-pirang wali ajmaina tegesna sadayana bakal tepung jeung Allah bakal diamprokeun jeung Allah samemeh pirang-pirang nabi samemeh pirang-pirang wali samemeh sadayana makhluk Allah eta jalmi nu sakali maca bismillah tuluy dilanjut kana surah Fatihah luar biasa pahala jeung ganjaran
Wa qala jeung ada usaha annatimu annatum sa'annatimu annadom rahimahullahu ta'ala rahimah muga ngarahmat hu ka itu si jalma saha Allahu Gusti Allah rahimahullah rahimah muga ngarahmat hu ka itu si nabi saha Allahu Gusti Allah alhamdulillahi ala dawami summa sholatu ma'assalam ala imami rusli wal anbiya Muhammadin wal ali wal anbiya alhamdulillahi ala dawami summa sholatu ma'assalami ala imami rusli wal anbiya'i Muhammadin wal ali wal abna'i alhamdulillahi ala dawam thumma sholatuhu ma'assalam ala imamir rusli wal anbiya'i Muhammadin wal ali wal abna'i. Ayat lagam sejenna. Ayat ini lagam sejenna ni. Bahar naon? Bahar rojaj. Sok mah. Bahar towil. Bahar naon rojaj? Kumaha? Sok coba alhamdulillahi ala dawami summa sholatuhu ma'assalami ala imami rusli wal anbiya'i bahar rojaj aya bahar awil aya bahar rojaj tuluy aya bahar basit seueur nya dina kitab Taswiful Kholam tahu-tahu aya Mukhtasar Syafi' kitabna aya eta teh ilhamna teh tina ketukan suara kuda ya asal-asalna musonib anu ngarang kana kitab Mukhtasar Syafi' bab bahar teh lagu eta teh disagawaya bahar teh lagu-lagu teh model tadoman-tadoman dina YouTube nya anu nadom alfiah nadomna aya nu kieu lagamna aya nu kieu
eta teh berdasarkeun bahar anu sabahar. Eta teh bahar teh aya kitabna Mukhtasar Syafi. Eta teh aya hiji guru aya murid anu ngaji ka eta kiai sakabeh ilmuna geus diturunkeun ku saep pangartina teh geus bingung ceuk eta muridna teh ama cenah abdi hoyong ngaji kitab anu pan geus kabeh kitab geus diurukeun tah ka eta sangkap eta muridna itunya tapi hayang keneh ngaji kudu kumaha akhirna numpak kuda ngadeuheus ka Allah di paeundeun Ka'bah numpak kuda kotopla kuda panisadanya. Nah eta teh jadi ilham nya ngarang we hiji kitab anu eusina dina bab lagu tadi bahas teh ngadeuheus di paeundeun Ka'bah akhirna terinspirasi ku ketukan suara kuda eta leumpah. Jadi we timbul aya bahar tawil, aya bahar basit, aya bahar rojat jeung sanes kantemna. Itu awalna. Ya diantausna eta. Alhamdulillah ari sadayana puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah. Ala dawami barikna salawasna ala dawami netepan kana salawasna atawa ala dawami halna salilahna tsumma sholatu tuluy rahmatna Allah ma'as salami sartana salam Allah ala imamir rusli tetep ka imamna pirang-pirang rasul wal anbiya'i jeung pirang-pirang nabi saha anu jadi imamna para rasul nu jadi imamna para nabi Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wal ali sareng alina keluargana Kanjeng Nabi wal abnai jeung pirang-pirang putrana Kanjeng Nabi. Qala ngadawu saha al ulama'u pirang-pirang ulama rahimahumullah rahimah muga ngarahmathum ka itu para ulama saha Allah Ta'ala tustahabu disunatkeun naon al badaatu ngamimitian bil hamdi kalawan muji ka Allah likulli musannifin kasaban-saban anu ngarang wa mudarrisin jeung anu ngaderes teh anu ngapalkeun atawa anu ngajarkeun mangga wa mudarrisin jeung anu ngaderes wa khatibin jeung anu maca atawa anu khutbah wa khatibin jeung anu ngalamar wa khatibin jeung anu ngalamar wa khatibin jeung anu ngalamar nikah wa mutazawijin jeung anu rek nikah sunatkeun nya dina nalika urang rek ngamimitian maca kitab atawa rek ngarang kana kitab itu atawa rek ngapalkeun atawa rek ngakhotiban atawa rek maca khotib maca nyerenkeun anu rek tunangan atawa rek nyerenkeun atawa nampi anu rek nikahan. Jadi sunat
dimimitian kulapan alhamdulillah muji ka Gusti Allah. Wa kana jeung kabuktian naon asanaku pangalem muji pujian. Wa kana jeung kabuktian naon asanaku pangalem alallahi ta'ala tetep ka Gusti Allah ta'ala. Kahidayati eta sapertikeun hidayah, eta kahidayatin sapertikeun hidayah al mustasfi'i anu nulungan anu menta pertulungan qabla mas'alatihi samemeh masalahna itu si mustasfi'i anu menta syafaat rojaan karena arah-arah ngarepkeun ayan fa'a kana yen manfaat ieu kitab rojaan karena arah-arah ngarepkeun atawa nya ngarepkeun ayan fa'a kana yen manfaat bidalika kusabab ieu pujian bi qadai hajatihi dina nyumponan hajatna nyumponan pangabutuhna itu si jalma. Ta ieu pangalem ka Gusti Allah teh alhamdulillah teh eta teh diibaratkeun sapertikeun hidayah atawa pituduh sapertikeun jalma anu menta tulung qabla mas'alatihi samemeh ngabereskeun kana masalahna. Pan kitu urang lamun boga masalah ngomong ka si A, be urang teh boga masalah ieu masalah naon kitu. Ta urang ngomongkeun masalah urang ka si B teh rojaan ngarepkeun urang ngomongna kana ngomongkeun anak masalah urang kasih bete sangkan masalah urang teh beres roe sugan we aya jalan aya solusi di babaturan. Ta ieu ge kitu qabla mas'alatihi rojaan ayan fa'a bidzalika fi qadai hajatihi sejak ngarepkeun ka Gusti Allah ageung pangharepan. Mugi-mugi we ieu kitab teh sing ageung manfaatna cenah kitu. Sing ageung manfaatna sing manfaat ku sababiahna ieu kitab teh di awalan ku ngalem ka Gusti Allah bi qadai hajatihi lain saukur manfaat tapi cumpon atawa laksana sakabeh cita-cita permaksadanana. Intaha beres we geus. Wa jumlatul hamdi jeung ari wa jumlatul hamdi jeung ari jumlahna pujian lillahi eta tetep kagungan Allah. Eta khobariyatun anu bangsa khobariyah. Kudu jauh hajina nya. Jumlatul hamdi lillah. Kudu ngaji eta heula usul fikih. Kudu ngaji kana jamul jawab heula karek ngarti bab khobariyah, insajah, labdoyah, insajabina. Lillahi eta tetep kagungan Allah khobariyatun anu bangsa khobariyah. Ladon anu bangsa lapan. Insya'iyatun tur jumlah insya'iyah. Makna dina maknana. Maknaha ari maknana itu lapan alhamdulillahi. Maknaha ari maknana itu lapan alhamdulillahi eta asana pangalem pujian Allahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala bil jamili kalawan sae.
Jadi maknana alhamdulillah teh eusina hartina lapan alhamdulillah teh eta asana alallahi ta'ala bil jamil, pangalem pamuji ka Gusti Allah anu eusina nyaeta kasaean. Itunya Gusti teh bageuran ta eta teh sana, eta teh alhamdulillah. Gusti teh bageuran, Gusti teh maha adil, Gusti teh maha kawasa, Gusti teh anu maha uninga, Gusti teh anu maha ningal. Ta eta teh makna tina lapan alhamdulillah, nu mana eusina eta tina lapan alhamdulillah teh ngawengku ngurung kana pujian ka Gusti Allah. Al-ikhtiyari anu bangsa, al-ikhtiyari anu bangsa sorangan, al-ikhtiyari anu kawasa sorangan, ala jihati ta'dimi netepan kana arah-arah ngagungkeun watabe, ala jihati ta'dimi netepan kana ala jihati ta'dimi kana arah-arah ngagungkeun wa tabjili jeung ngamuliakeun. Jadi arah-arah ngagungkeun ka Gusti Allah, ngalem ka Allah teh. Arah-arah ngamuliakeun ka Gusti Allah. Di sok sanaos dina hadis kursi sok sanajan sakabehna jelema iman takwa ka Gusti Allah la zada fi mulkihi syai'an, moal mantap naikeun kana martabat kaula ceuk dina hadis kursi. Sanajan sakabeh jelema kitu nya sakabeh jin takwa ka kami, ibadah ka kami, sujud ka kami, turut ka kami sakabehna jelema jeung bangsa jin turut ka kami, ibadah ka kami eueuh anu maksiat hiji-hiji acan. Ceuk Gusti Allah dina hadis kursi la zada mulki syai'a, moal mantak nambahan kana karajaan kaula. Itu sabalikna sok sanajan sakabeh jelema jeung bangsa jin maksiat ka kami, sakabehna misalna saalam dunya eueuh nu salat hiji-hiji acan, eueuh anu puasa hiji-hiji acan, eueuh anu ngaji hiji-hiji acan, mana kosopi mulki syai'a, moal mantak ngurangan kana karajaan kaula. Jadi Allah mah teu butuheun kana ibadah urang nya, jeung moal mantak nambahan kana ibadah urang kana karajaanana Allah. Lamun sekurang maksiat ka Gusti Allah moal mantak ngurangan kana darajat atawa karajaan anak Allah, saha nu mantak ngurangan darajat jeung mantak nambah urang mun hayang tambah darajat di payungan Allah ibadah nya. Lamun embung martabat urang di payungan Allah naik tong ibadah bakali hadap salilahna moal meunang nilai di hadapan Allah. Itu di antawisna. Jadi sejak arah-arah muji ka Gusti Allah, ngagungkeun ka Gusti Allah. Di antawisna. Qala ngadawu saha Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi ala qaulihi alaihi salatu wassalam, karena cariosan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngadawu Imam Al-Qurtubi nyaeta menindaklanjuti ngamahnaan kana dawuhan Kanjeng Nabi. Saur Kanjeng Nabi, alhamdulillahi tamlaul mizan. Alhamdulillahi ari lapan alhamdulillahi eta tamlau minuhan ieu lapan alhamdulillahi al mizana kana timbangan amal. Ya, maca alhamdulillah 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 eta teh tamlaul mizan. Bisa ngaberatkeun kana timbangan amal. Alhamdu ari maknana lapan alhamdu eta asanahu pangalem.
alal mahmudi ka anu di alam bimalihi kalawan hartana itu mahmud min sifatil kamali ka min sifatil kamali tina pirang-pirang sifat kasampurna. Paman maka sahajal mahamida anu muji itu siman lillahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala mustahdoron mustahdoron barina anu ngahadirkeun teh di barengan ku hate tina hatena alhamdulillahi bari di barengan ku hate nya mustahdor ngahadirkeunana hate makna hamdi ari makna lapad hamdi atawa makna pujian eta imtalaat minuhan itu hamdi punten eta imtalaat minuhan mizanu naon mizanu timbangan amalna itu si jalma atawa itu si man minal hasanati tina pirang-pirang kasayan wa makna jeung ari maknana laukanat jeung lamun kabuktian laukanat jeung lamun kabuktian laukanat jeung lamun kabuktian itu hasanat eta aja sama pirang-pirang jisi lamalaat maka bakal minuhan itu hasanat bukana itu mizan lamun seung eta kasayan bisa dohir bisa ngajugereng bisa ngarupa maka eta kasayan bakal minuhan kana mijan kana timbangan amal pan dekat enjo ku urang pahala jeung ganjaran migawe kahadean lamun seung dohir itu saur Imam Al-Qurtubi lamun seung eta kasayan bisa ngawujud eta kasayan bakal minuhan kana timbangan amal